Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ki Kampak di acara stand up komedi tunggal harum mewangi sepanjang hari. Pusing. Ki Kampak rek mere judul lurah di seluruh Indonesia daremo akibat dana desa di stop dulu ya. Ki geningan nepikeun ka apa nu kalari itu si Ki tong aneh dah ya pemberitaan dimanapun berada ya, pastinya ho berita nu mana ge kunaon si Ki eta teh bisa nepikeun ka ngalaramu kitu demo mati-matian mempertahankeun naon si Ki sabenerna. Ya itulah mempertahankan dana desa. Emang kunaon Ki bisa nepikeun ka kitu, bisa nepikeun ka ngalaramu kitu. Ya tong aneh zaman ayeuna, zaman modernnya aya anu ngagunakeun kumaha kan aya kan. Tapi kita mah ambil positifna wae nya. Ais gunana dana desa teh seker naon si Ki sabenerna eta teh. Heuh nya sabenerna mah kan dana desa teh di negaranya ka desa turunnya ka desa-desa di seluruh Indonesia untuk naon Ki? Heueuh sok mun ceuk bahasa Sundana mah dipetakeun teh di mana di tiap desana masing-masing. Bisi aya nu jalana ala lancur, aya nu jalana ruksak. Tah eta gunana. Jeung nu kumaha deui Ki? Nya bisi aya nu imah nek morobot, nek kumaha, tah eta gunana. Tah model nu kieu tuh. Tuh aralus tuh, ya. Ieu gunana. Tapi aya wae anu segelintirnya anu sok menyalahgunakan wewenang anu kumaha Ki? Anu sok nepikeun ka ditangkap geuning nya. Ditangkap kumaha Ki? Ku KPK. Akibat naon eta Ki? Akibat menyalahgunakan anggaran anu mana Ki? Nya eta nu kabongbroy ku dana desa. Aya wae anu kitu. Tapi henteu teu sakabeh kitu, masih loba kene nu bener teu?